kudu dicarekan awak urang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nama berjuang da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu tidak berjamaah nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar untuk cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek gah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh kos kitu teh dikiraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi taala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah ima kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh tuh wajar jana mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya munafik kita munafik tah kos kitu tah ngahili dan dalam la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah mentek lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentek nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah pakai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadisnya ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita namanya nama tejahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teh kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyana anu hancur-hancuran sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan jana teu hayang dibere hiji Allah sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibabawakan ku bupati ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kiai henteu maksudna teh bener eta mah
Kiai har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos kaditu sebab aya kepentingan luar agama anu teger mah hiji bae sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah teu hayang diagungkeun teu hayang dimuliakeun teu hayang dibere teu hayang hiji bae Allah diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal koto sia nu kituna moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna mana sih Jawa Tengah nu lilahna ya cak jana lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hate tante hate teh aya haseupna ka mana arahna teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal tak beres nyanana mah biasa bae teu nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah tungguan parang salah tah ieu munafik hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin, dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslina menuju surga tapi munafik ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak ya. Tapi sahabat ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna Tabuk kuari garasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari neulean jam bae kieu liwat tamoal ye
Geus kieu bae nya tadi ngauduk setengah piring doang ya. Geus kieu bae panas, geus kipas nya. Tah, aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji, panas. Panas urang teh kan butuh kesehatan, panas eta mah kan teu bagus. Porenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harro panas na jahannam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis. Ye, di majelis mah panas ge lah sakedeung. Sakedeung di majelis makin eta. Tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu. Hate panas cenah ieu. Teu mah di ASEAN ge panas bae. Panas bae teman di ASEAN ge ku urang panas bae. Ye, tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah, manteng ka Gusti Allah. Urang misalnya ibadah ngaji, salat, zikir, baca Quran, panas, teu ngarasa. Panas bae alhamdulillah. Gusti abdi dibere keluar kesang, ieu kesang teh jadi saksi. Engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun. Sebab nyana tengah penting maca Quran kesangan abdi saksina deh. Masya Allah saha nu kituna. Masya Allah kos nyana bae. Boro-boro baca Quran kesangan putih make AC ge heuy bae. Kagara ge dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Make AC atau make kipas. Geus ngeunaheun jasa kopi aya. Ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Wal Quran wal Quran lagi min kalam zainan sadaqallah. Iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak. Ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat. Ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat. Ngobrol sia berjam-jam kuat. Main catur sia berjam-jam ge kuat. Sababaraha ajang sia kuat. Coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok. Carekan awak urang. Bawakeun golok kieu. Katarangkeun ieu ku aing ge. Lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah. Tah karak mun bisa nyarekan awak. Hebat jelema mah. Eta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tereng geus anta mah tuh. Tawat cak majikan amal kebal deui sadaqallah ye. Atuh kalau tu birabbin nas. Tu birabbin nas. Majikan enggak ada yakin we. Ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka. Geus talar tah mah. Menjadi wasal khannas alladzi wasbi sudurina jannatu wa sadaqah do bener teh jauh disangkaan kula atuh lawan hartina teh kopi ka kalau itu bener tuh kudu make kopi ulah ngomong sia geus porosotkeun calana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh ulah loba omong saya polisi. Kayak orang ditangkap deh. Oh kan. Untung nama. Masya Allah kari. Awak tuh pernah diperjuangkan ku urang. Perjuangkan nafsu orang. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan. Kayak itu bakal ngeunah. Urang ka berangan saya tiba ya Allah nalangsat. Masya Allah. Moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha taun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeun ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeun ceurikan teh. Geus lain yang cerika dosa deui yang cerikan waktu kaliwat. Urang mah subuh qodaan ge seserian. Qodaan Allahu akbar. Aya anak dek Allah madinina kan kieu, ai sorangan mah nyana ge pal-palan. Lantaran aya anak liwat di handap.
Aduh, anaknya ngintip deh ongkoh. Mah, bapak kok sholatnya begini? Tah, aja tena langsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan gatang ka subuh. Subuhna mencan karak tahrim doang. Geus ngalengis. Ceurik lain yang ceurik ka dosa. Eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya. Aduh, mun ditegor ke di hareupeun Allah, sia eta pon pake sare. Kunaon nu mantak sare lelap? Tah ditanyakeun, nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon? Mun barang dahar naon, mun boga masalah naon? Ditungtu terus ka dinya. Ceri para solihin urang pernah henteu. Henteu pernah pan urang. Ya Allah, ya Rabb. Urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang. Nu mantak di masjid di majlis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan. Tapi kan main catur mah. Ngitung kesang teh ngitung. Teu gitu. Tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa salaman tamam. Ngaran-ngahinnya ibadah kieu kesangan cek nya usah disolatan kami atau pindah keluar aya tiis cek angin kalau usah disolatan kami tah di dia mati usah disolatan kami digerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak berat kudu dicarekan awak kurang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu. Embungeun nya nama berjuang. Da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bunga tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Nggak salah hebat menang tapi ngerasa hebat bahaya. Iya nu paling bahaya ge ngerasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Enggeus aing mah kajeun mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar. Berjamaah teh syiar. Henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek gah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh dikiraha teh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atau perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan lumantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia di ditu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur nah salat bersama baik ka Allah di masjid ka Allah di ka Allah ngadali soekeun habek teh sungutna
nggak dalilnya nah. Di masjid ka Allah, di dieu ka Allah, terus wah bae ka Allah tah. Nah, iya biang munafik nu kos kieu. Ye, ka masjid babtek boga anak-anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah. Saregep kan kadengena. Masyaallah. Engke kebal anak lagi nuturkeun banda. Bari mah anakna geus didaekeun ka masjid. Sia ka masjid. Abah ge tilo. Dek ngomong naon coba abah ayo, dek ngomong naon. Geus pareum teh dipareuman ku urang sorang. Ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah dideuleu sehari-harina. Ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu, ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi, atuh kan kudu kos tali, ditalikeun ka dieu, dicanggereudkeun ka dieu daek. Oh, karak di kholwah. Hari kamu ngabageun keneh bae mah. Besina ge ieu mah besi ulil. Ulil absor, ulil. Ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru udah berangkat berlari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna. Nah wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahannam leuwih panas, jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam leuwih panas. Oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas. Tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan. Kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan aya menawarannya besi ka aja dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah ka surahan kiai tadi neng ridho balik. Sial siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu henteu sih tadi bangun merangkak gitu aing mah nanya ge sia lamun aing kawin deui emang sia deuk balik apa deuk cicing we deui balik lah. Geus atulah ikos kitu mah ulah tawaran. Allah. Tah nar jahannam asyaddu harra. Kitu ge law kanu yafqahun lamun nyana nyarahun. Lamun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas, leuwih dahsyat panas, leuwih pohara panasna. Mata kalau moal katinggalkeun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun maneh pasti berangkat. Pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panas pasti berangkat. Kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang. Mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bank. Moal kajeun ku kumaha ge bank tah bunga-bunga lain bank. Nah, lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jang moal ngabohong. Mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jam moal bohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun. Mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceulina ge geus lain ceuli pengajian. Jangan mangges celit trit siap dan ku kiai man teh kiai ieu loba omong bawel kajeun tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janjana ge loba nu salat loba nu iman. Nah DPR geus teu bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga atuh ya ngasehatan dia dikasih uang mah gua
kagak dikasih uang mah ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae geus lalagaan akhirnya teu didengekeun kajen geus tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai ieu bekuari urang nasehatan ieu mah lalagaan ieu ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah anggap topeng lah monyetan doang monyetna dihandap anggap dah tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge ngan balik mah nasehatan sorangan geura nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai nasehatan sorangan kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura sebab kiai loba hasud jasa loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awal sorangan sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui ngadengekeun menjejak aing mah teu bagus kiai tah dengekeun ye mana bisa ngomong doang ngomong deui sia ngomong doang geus kajen geus kiai teu bisa ngasehatan ku sorangan awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maut memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masya Allah ya Allah ya Rabbi tuh mama Satibi tuh mama Nahrawi mama Oco mama jengan Imam Keresek datang ka maut nya mama memperjuangkeun agama teh ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar ya sia awak ya awas sia kuai dipeupeul ku kayu Golkar sia kuai hah nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah nyeungsirikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang nu mantak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu masa tibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah isia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deui emang sia hayang dizarahan yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teu anak-anak ya urang nu ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun paes ajarannya teu hayang ya berarti emang kurang pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancemkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib kan itu dah mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isu lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon geus segera ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita isi Imam Badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge iman lain ku perasaan tapi ku celi ieu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama masya Allah datang ka kos kitu teu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiatah
dibuktinan madat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat takaromah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate langsung assalamualaikum ya Badawi surga beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah ieu eta bukti si ieu kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar teh nu ngajawabna teh gaib luar teh mah Masya Allah teh Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya mah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua sholawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca sholawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cenah geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ya aya kitabna mun ditanyakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan ka ajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh. Tara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadat teh lain sakadar dibere perasaan anu indah anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan tuh kos jelema kawin kanu jore nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore urang kan dada tanya Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba kanu cuma mau kanu kok iya kanu jore rupane ora pira rasane bong iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa ge lah cara mereka ieu teh bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang ga asal teh bae hudang sia masuk kaju leuwih ieu ngahudangkeun teh eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu tah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta kaji itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pun boga ratusan juta tah aing inget kadinya ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung seuleuna mah teu sabar tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna geulis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beneng waharamat neng.
neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh. Bandingkeun jeung Rubayatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiyah aneh. Pan kitu amat. Tah eta. Kainget-inget teh. Loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna, lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Saya anu boga pamajikan geulis. Majikan we disandai gitu. Boro-boro ngajakan ka aing, nyanana ge diajak salat, wae jasa. Ih, sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui. Aing isin atuh, pamajikan goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo urang. Masya Allah, tungtung nama turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtung nama katurunan bae. Tah, iya. Urang mantek teh akan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah kebal. Moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah. Ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkeun harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian page, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Iyalah munafik. Farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu ayyajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Di dieu teh aya lam amr ay lam amr makan marentah li tolab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careurik munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careurik kudu sareurik di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain kitu asana atuh komo ieu jazaam bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana teu make ilmu ma'ani memual kaharti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal. Khobarun an halihim bisyighatil amri. Setik teuing nya merena aba-abana nya. Datang ka teu kaharti deui pan ku urang. Geus bae mending sadaqallahul azim bae mah. Teu kaharti hese. Orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar. Mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisigatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena deudeuh lain deui kan tadi tah obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunanannya nama ngajakan ka neraka dunungan
geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amer kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amer geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikan mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebel kan kaharti jijah heueuh tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu ge bener nya salah jieu teh bener anu bener salah mah ulah teruskeun tuh kiai balik siana tak hese ngaji teh kos kieu tah mantep ngaji ilmu ma'ani jang parantinu kos karar ieu tah mantep santri sia mondok sabaraha tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotoknya bisa magahan aja embe bisa magahan aja kebo bisa magahan aja kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya hese sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe heuh nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe heuh hadana kudu teu pinter embe sia embe tah pas kitu nu batak emang kadeuleuna jelema kuali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh ieu mah embe oh ieu mah monyet pan ka dieu cenah kiai ya jodohin deui monyet dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu ieu teh seserian teh falyabhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seri-ba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat je ieu teh naon jazaa'am bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu nang ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambal aya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakodo merek-pek doang mah. Umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna ti masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna ti umur 18 tahun. Budak kene. Gus Dur budak kene. Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan ti umur 12 tahun. Iya tuh lain kolot
lain kolot ye cenah ulah wakan norekat urang mau tama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiranna kolot ge pemikiranna budak mah malah nu mere torekat ka jeung kumaha budak tapi pemikiranna kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Syaroni emang kumaha gitu Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru kali kapanggih jeung hiji guru pan tadi jual kitab kabeh hah cek Syaroni jual nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahuleng nyana titah dijual jual kabeh waduh siap geus dah siap jual kabeh jual bikeunan geus eueuh kitab hiji-hiji acan di tarak dibere sholawat dibere zikir nyana nanya kunaon emang nu mantak titah dibikeun jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui ku nya ieu lalagan trenan tangkorak sia barudak mun endeup piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bae dideuleu encan beneran teh kos kitu tobat teh can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan eta piceun beres geus ieu Imam Syaroni langsung jual beres kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti kaya kumaha ulah make eta mah sia moal manfaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti kejeuna bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nang ti Allah akur kamangpaatanna tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang maca teu hayang paling sekali doang dah geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lah geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neut tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelema ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang Al-Um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba 4 itu hiji kitab dikarang ku 4an nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar mun teu jeung peda marah mah urang pamajikan ieu
peda ka mana peda selain mikiran kita urang peda urang balik ngaji bae balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurup saji aya dahar aya eueuh marah teu ngaranna bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae ge cicing aja keke pamajikan kak mun kuali telok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh cek pamajikanna mantep nih ya urang beda keke pamajikan ge beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nya curiga ka urang nu nyieun nya henteu sono ka urang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang mun tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina mah urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sing ade polisi kan aduh ya Allah ya Rabb di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kunaon sesenangan tak kusakitu bae ge ditegor sahabat mah teu meunah ieu urang kan kuari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teu beunang leha-leha teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sebabna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik LPG bageng ke bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyana kan dendam ka jeung kumaha ge lain bakal ngeunah gerage ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakal barang sada ka rumah eueuh encan perrokoan lah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu teu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara anu geus berjalan bage kuari pajak naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueuh tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh sagala komunis aya di jero teh Wahabi atupan aya di jero teh kapan Syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus bogo Kristen Yahudi urang kan teu bisa kukumaha nah ulah cicingeun golok asa jang ngeuncit embe ieu tah urang teh nyaona naon biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirum kemudian geus aya melentis tah bahasa melentis tah geus aya melentis kembang dah eta kan ieu mah kan encan aya sirungan encan melentis mah komo ieu kahareupna bakal kumaha sementara anak nambahan bisa jadi 18 tilu biang 18 sih masuk atuh sugan teh sabiang emang kotok rintik tah ih kahareup sakadar hati-hati urang sebagai bangsa nah ieu kudu gua teliti atuh urang teh kumaha nah lah cenah teliti ge urang mah sapira urang kitu onang geus lah kumaha nyarana bae cenah kula mendeuk ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadah henteu jasa bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat juang nu kos kitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae jian pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae nganaonan pertahankan goblok sia je
ieu mah paranti aing. Tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah. Kos jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia we. Teu semangat. Batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung. Eta kehilangan semangat talam geus kehilangan semangat kos kitu eta keur cerita kawin, cerita dagang, cerita berpolitik. Ieu bernegara lamun geus semangat kumaha. Dakwah lamun geus semangat untung masih kena iki Pudoli. Yehe, nyana masih kena saudara sanajan. Ih, jamaah tuh lain deui sanajan beula. Terus diteruskeun. Nah, iya. Aya kana semangat alhamdulillah. Dah. Nu katilu mah ieu tilu manusia mangkaning tokoh, mangkaning sugih. Ieu Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk, endahan leha-leha, senang-senang ditegor. Wa akharuna murjauna li amrillah. Golongan anu katilu manu tiluan teh anu tinggalan perang haja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanana kumaha Allah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Anakalane Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat. Naudzubillah min lah urang gede dosa. Haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu cilaka ge. Ieu cilaka ge. Siksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan urang lamun nemah ya keur carita urang baheula. Keur carita urang, Gusti. Abdi teh hamba Gusti, Gusti eueuh disembah wati Gusti. Titah ulah resep karena dunia titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh. Batur mah bararisa wali teh ngaranna, batur mah bare solihin teh. Abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi salat, tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti. Nemah dengan sabu-sabu dengan salat-salat mah teh. Abdi teh ngaji, Gusti ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katukal luar ti kaencak. Polos tromo Gusti. Abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep bagus hampura Gusti daya-daya hampura Gusti nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti rada nemah pan ayeuna temen teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat. Moal daek main gapre deui, moal daek main remi deui, moal daek main catur deui, moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai, komo mabok, komo zina, komo judi, tanda bahwa nyana diterima dosa, diterima tobat. Terima tadota, tobat teh deuleu we bantes tobat balukar tungtunek mah. Eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji. Munggah haji lah ieu tobat bae ka Allah, balik munggah hajina haju andil, diterima berarti tobat. Lamun haju kancolah balik tobat balik munggah haji dah kancolah itu diterima berarti tiap itu bae teh babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobat nah haju kumaha balukar tuh ledak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah eta mah jangakeun sadaya-daya teh nu tiluan mah kumaha Allah bae. Apakah dia disisa dengan cara Allah dimautkan tanpa diberi kesempatan untuk tobat? Wa imma yatubu alaihim. Anakalana Allah nerima tobat, diberi bisa tobat. Eta urusanana murjauna li amrillah. Urusanana mangga nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tak urang ieu. Urang ge sarua bae. Lamun teu ngarasa loba dosa kakara ge lemah sana pinarakaan. Diomongan ge mah keur tobat dah aing dosa naon atuh jangan ngaji sok salat sok cak yen mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat
ngaji sok atuh segala salat muludan sok padahal mapan muludan lagi perebut berkah ye naon kasalahna ieu pinarakaan maksudna lain masyaallah mikir sia ieu pinarakaan kan kudu nama kieu ya Allah Gusti sebenarnya mal dia ngaji mengaji bae tapi meureun Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa cak abdi ganjaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti urusan ngaganjar jeung nyisa teh pan di Gusti secara mutlak rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunana ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat ya abdi mah lain salat ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat Gusti abdi teh puasa jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh aku tenang abdi mah pan buka teh sakumaha nu mantes perang buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anak ulah ieu mah jang abah kabeh oh berak ingatnya anak kos gitu incu menta ke kadang sia itu ayo bapak sia ya mahak abah ambo kagak rasa Gusti ampura Gusti dosa gitu itu dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naonna tuh sigana itu ibadah teh dipayunan Gusti dipayunan makhluk dipayunan Gusti unan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya teh karasa perubahan lamun eueuh perubahan teh diterima berarti tobat aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba aju bebeja kula ieu doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang. Nah itu maksudnya iya kumaha ibadah yang bisa tobat. Guru nanti non gitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula. Di mana makom mustajab lah? Iya tadi Mekah bagian makom mustajab. Di Arafah, di selingkungan Baitullah, ke pondokan lagi. Nah, urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae. Di Arafah kayak gitu kan. Meureun jana terus bae ka Gusti. Tobat baliklah tadi diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyanakeun bebeja deui jadi toko nutup bae cenah kieu aju dagangan we gitu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta patah tadi dah gede tobat ngagunakeun dagangna teh kapan make duit bank make duit renter aju taubat terima tobat mal maju di tangga kumaha kecuali eta kisat make duit sorangan dah itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ka ayeuna encan minyak deui eta ditarima berarti tobatna asli bungeunnya disebut diterima tobat kos kitu teh hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bayar pakai duit bank pakai duit renten berarti kan ku Allah dibersihkan tak eta diterima tobatna kok saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadiana bangsa umur 55 mendekati kan 60 cenah enggak haji bebeja ka kiai na kiai pan babarengan jeung kiai kayaknya kula lain kula udah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh gitu tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta teh geus make bahasa urang bae make bahasa orang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobatna ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng
Gak bisa. Oh tuh gitu. Tapi tetep kita nanya deh ari doa anu paling hebat di itu nu Arafah. Mau deui di Arafah eta paling hebat. Mun kurang tobat sangat Arafah. Baru kedua eta sekitar itu. Geus datanglah ke Arafah. Ngadegetan kieu tetep jalan. Asal kieu diuk kana celek. Sadeu milu doa. Entah masing-masing baca kiai teh doa barna berapa kali itu masing-masing. Guys, ini beres doa bersama teh panjenengan doa masing-masing begandeng gas. Nya deukeut pan ka kiai. Kabeh kaget padijeun mah parah. Ya lah geus benta-benta cenah. Berobat terus baik. Dosa abdi moal diomongkeun loba jelema. Apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana. Datang ka kiai ge kiai kaganggu. Sia cek teh. Aing ge kaganggu sia. Kabehan ngarasa kaganggu atuh teh bandeng-bandeng teh si jelema. Karena tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah. Masing-masing kan untuk pegandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat kan nanya ieu teh bawaan saha bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh lah bisa lah ya mah setengah jawara embung aing ini tantepkeun bae urang bae bandingan geus nu indit urang tetereuh di beurang keneh datang ka magrib aya nu dosa naon eta mah rahasia datang ka magrib ke gandeng kene bae ageus cak kiai teh geus geus magrib geus anu apana geus kurang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake cak cenah serak sia geus reda alhamdulillah pastilah aja tobat diterima. Kaki kiai mah bebeja, emang sih bukan dosa naon? Zina. Dibalik bae ulama ti umur 15 teureun terus bezina. Pamajikan, atuh pamajikan boga zina mah terus. Cek jana teh mah jajan ieu. Ya geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus. Geus, bagus. Mentah kula jojoakan geus cek eta inget aduh. Geus sakitu teh cukup kula ngejoak di Arafah pasti diterima insyaallah. Eta pastikan gitu, pasti. Geus. Terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur. Menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayan ka ayeuna. Nek nanya ieu kumaha perkembanganana. Saya mah 3 bulan 4 bulan mah. Assalamualaikum. Salam. Kiai. Ya saya ngobrol-ngobrol. Sejuk. Tanya. Eta tobat teh keur di Arafah ngacocoakan aya karasana. Lain aya-aya deui. Kumaha karasana ayeuna? Jatuh. Enggas hebat Gusti Allah teh geus karasa. Hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh biar apa kiai mah penasaran cak kiai teh geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cek keneh teh batur ulun nyaho kula bahwa kula diterima tobat cek kiai boleh oh iya. Jadi ditanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang kuat aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah lega doa deui ulah terlalu tinggi diterima cak kieu ge urang ngomong ngeuleuh ngomong eta akibat gajoak teuing si eta. Dasar
iya kan saja entah kaganggu gara-gara siang ngajuak teuing akibatnya kan kok kita Gusti karunya aing sakira teh hajup kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap untungna ieu ngan aing menek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan mah ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibuhu siksa bae urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan ambruk Firaun beserta penggawa-penggawan cerita Kangjeng Nabi Yunus sarwana dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu teu meunang didatangan eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatna berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ikan guari LGBT sabala dia baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ke PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris Belanda Amerika Belanda eta kelas internasional kuari ya Allah di Cikupa kurangnya oh ya Allah kaget jali otot togol deh jelema sterek bagus jasa ieu lalaki gagap petinju asana ieu macet ulah ieu hebat ieu hebat teh aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di dalam kumisan ini sia aja goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe jeung awewe deui lain saeutik kadang teu penting merenung kieu rempan amat Gusti ku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunanan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunanan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureudanan henteu kabeh dugala aya anu bener kabawa ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh besi kabawa iya gitu siksana kumaha tuh ta'iu wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan dia kumaha Gusti Allah imma ayu antibum jan Allah ieu
sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing aju disiksa atau sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawakan kabeh. Nah iyalah imma yu'adzibuhum limawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan hari dibere bisa tobat mah keur meujihna urang dijero tobat naon atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar didinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di hadapan panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana ting sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng kramat tunggak. Ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh kramat tunggak pindah ke Kalimalang terus bari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai. Tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor impor ekspor belajar di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabokan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten saya mau bukan orang Banten orang mana Pak Kiai sekian itu urusan saya itu saya Tangerang aman Tangerang Banten Pak Kiai orang belaga bidug Banten nyana ongko kok bidug deh hanya kau bawa bodoh berarti jananya enggak saya bukan Banten saya Tangerang iya meningkat etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaihi tapi itu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh menyendiri timbul renungan kaduh sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang bae siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksana teh 50 peting eta ge jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah tah
menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karak gedehan Masya Allah teu meunang sabarang. Urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geura ka urang. Sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang. Ieu di dunia encan ke di akhirat. Indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang, haji urang tobat ka Gusti Allah berubah kuari. Tatadina teh daek ngaji jadi daek, tatadina teh salat jadi salat, tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah, tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi kuari mah jeung ustad jeung kiai, tatadina suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon. 180 derajat berubah. Keur kos itu tah maot geus tenang. Geus tenang, geus ulah cangcayan. Sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna. Tanda diterimana perubahanna. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat. Kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya. Duh, Masya Allah, baheula keur di Jakarta, baheula keur dagang, baheula keur kabelah dia endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae. Ya Allah, ieu nu ngeri. Kitu mah kaburu pae umur sabari aing kan ngadeg 60 nu 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti. Abdi mah ngaku bae ka Gusti. Ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi. Geus diaku bae geus diaku. Tah pengakuan etalah menjadi hebat. Ya komong ke kan ai tobat macam-macam. Tang tahapan-tahapanana tobat awam. Tobat jelema pinter, tobat jelema anu sangat pinter. Tobatnya kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan. Diatur. Kurang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus. Naik kurang tobat dina iman, naik dina ihsan. Kurang mah kuari tobat teh. Meh teh be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat, jadi tobatan urusan zalim. Tah mah urusan kos kitu mah tah mah geus kaliwat wali mah. Terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa kawal. Teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa. Batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa. Urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa kabeh ieu. Dipotongan poho kabeh ieu. Boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah. Atuh dikira teh disiksa atuh. Tapi kan aya jelema tahapanana nu beda. Ingat baik ka Gusti Allah. Sebabnya na berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana asup kana qalb. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan picet naon kuari ku samana dipake ka resep salian Allah beat naon hartina tu jasiat dileuleut geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor lamun haju ka bawah bae kumaha tanya deh naon nu dipake ka salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun ka resep abdi salian ka Gusti hiji bae ayeuna teh nu dipake ka resep dengan Allah eueuh salian Allah jadulia teh dulia kurang keur didiukan kuari teh dipake lalagaan ulah so teh taluk nyangkrung di jero hate pake aya-aya laksanakeun aya-aya
gunakeun aya mah ulah sok teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allah na ku dunya. Kebutuhan waya dahar waya nginum waya sare waya make baik ulah ge taluk na nyantel kana dunya. Kan lamun nyantel kana dunya mah naon ge dunya bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel. Ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu. Gede apa henteu diberena. Eta kan talu kana dunya kos gitu. Dipapageun make mobil goreng embung takabur talu kana dunya. Nu kos kitu teh. Terus we babarengan jeung nu hina embung. Ngaji kudu di pendopo bae. Bareng jeung bupati kara. Tak naik ka ceuli. Naik motor da ngahutang ge. Eta takabur kos kitu ngaran. Talu kana dunia. Pek bae dunia mah tapi ulah talu hiji we. Karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun. Nanya urang ka awak sorangan. Awak aya nu pake karesep salian Allah, aya naon artina? Mun siapa kos kitu ge kumaha isin. Sirisi hiji we Allah. Moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting, moal bisa lamun urang teu tapakur, moal bisa lamun teu riyadhah, moal bisa lamun teu mujahadah, moal bisa lamun teu muhasabah. Eta lah parabot tafakur, zikir, riyadhah, mujahadah. Engke Allah nu mere. Eueuh da naon di jero hate teh Allah bae. Batur teh ngomongkeun. Teu bendu, batur ngalem, teu bekah irung. Sebabna Allah sebodoh manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun dizikiran wah budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok tawadu leungit tawadu akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana ngaji tas di mana mangaji kiai goblok sia baheula sia kai mangaji malulu telu sia kai tah eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun mun mah isuk mah nanya nya kiai tas di mana kiai kae bae buya ih naik si kiai buya tasih mana buyata meureun siapa ayolah tapi akhirnya meluti lualiat lantaran atu pernah beat ke Kangjeng Nabi atu beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura. Ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah. Empan beusi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzaliku wallahu alimun hakim. Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae eueuh anu teu berhikmah eueuh anu teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan negeri kebijakan Allah
si eta pinter kebijakan Allah, si eta bodoh kebijakan Allah, si eta jadi bos kebijakan Allah, si eta jadi cacah kebijakan Allah. Hakim Allah teh pison ini kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakim pison ikulah kudu ngarasulah digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plag waliullah mah macaan buku Lauhil Mahfuz je baca ya begitu kejadian geus nyaho aing mah geus dibaca ku aing di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas nu paeh pas tuh paeh seserian kana heuh teh urang seueur pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz tuh kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia seserian teh kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tuh mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda yehehe anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda yehehe atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas lah mudah-mudahan orang dipanjangkan umur di samping dipanjangkan umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incuran keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala